Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa. Urang nuluykeun hanca mitra masih dina judul janji nu mawapati. Sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos khususna ka Juragan Pardi sakulawarga anu mana Bulasmi nu janten bojona Juragan Pardi nuju teu damang repotnya eta hanca teh. Sumaga mitra urang kusirkeun di perhatian urang kana ieu carita. Bu, ibu, aya naon bu? Juragan Pardi nanya ka bojona bari neuteub, gap kana tak-takna. Ari ieu aya di mana? Ceuk Bulasmi bari mencrong ka salakina. Ya puguh sararia oge ngarasa heran ngadenge pananya kitu teh. Por ari ibu, apan ieu mah aya di imah urang ngariung jeung barudak? Walon Juragan Pardi paneteupna teu leupas ti Bulasmi anu polahna katempo rada aneh teu cara sasari. Anona rutret bae ka ditu ka dieu. Lain ieu mah lain di imah, tapi aya di astana. Itu sok tingali kuburan padungna meuni parentul. Sieun Ceuk Bulasmi leungeunna tutunjuk kituna teh bari jeung cengkat rek lumpat. Tapi gep gancang dicarkelan ku Juragan Pardi jeung Dani. Sedengkeun Neng Epa kalah olohok ningali kitu teh da puguh reuwas campur jeung kaget. Samalah beut asa jadi ruwiri kareueung sarta inget deui kana kajadian peuting kamari. Aya jurig. Ningkah ka ditu. Wah, aduh kutan. Bulasmi adu lajer hayang leupas. Maksudna mah hayang ngejat dirinya. Ari sabab ceuk tetempoan nama manehna teh lain aya di imah, tapi harita keur aya di astana. Samalah hareupeuna aya saurang makhluk anu matak pikasieun, rupana sarua jeung anu kamari katingali tangtungan saurang awewe anu keur molotot mencrong, sorot matana bangun anu ijid pisan ka Bulasmi. Bu, ibu, cing emut atuh. Istighfar bu, istighfar. Ceuk Sarip harita bari ngadeuketan ka indungna sarta terus maca istighfar meunang sababaraha kali dihareboskeun kana ceuli Bulasmi. Astagfirullahaladzim. Emut bu, emut ulah sok kacandak ku sakaba-kaba. Sarip terus istighfar sangkan indungna nurutan sarta sadar deui kana dirina. Nya atuh ariku terus-terusan mah Bulasmi mimiti sadar deui kana dirina ulah hek awakna leuleus terus digolerkeun sarta dibere nginum terus dilelemu ku Juragan Pardi. Ama, kunaon atunya ibu teh panyawatna beut sapertos kieu? Ceuk Neng Epa tumanya ka bapakna, hatena kacida ngarasa hariwang. Kawasna mah sasar beureun Epa ibu hidup teh. Tapi nah kinten-kinten moalna naon, Ama? Moal da geus dibere ubar. Tapi da memang ari kasakitna mah tara aya anu langsung cager. Jadi hidup mah cing regreg we tong hariwang teuing. Tapi lamun poe isu kaayaan indung hidup dan aya perubahan, nya urang bawa we atuh ke rumah sakit ngarah dipariksa ku anu leuwih taliti. Jawab Juragan Pardi ngabeberah anu jadi anakna, sangkan teu ngarasa hariwang, nya geus meunang jawaban kitu mah jep Neng Epa jempe bari melong ka indungna anu keur ngalempreh. Itu deui Juragan Pardi, Dani jeung Sarip oge teu ngaromong sakabehna pating haruleng kawas anu bareak diomongeun. Tapi dina kayaan kitu
sarta ting ti mana datangna. Kepupuguh ujug-ujug keleper aya lalai badot hiber, terus ngalayang ngurilingan tengah imah barijeng disada cucuitan mata keung. Rei atuh bulu punduk pating kuriding, di imah bet ngadadak jadi asa geuman. Aya lalai Kang. Ceuk Sarip bari nunjuk kana lalai badot anu keur ngurilingan tengah imah. Nya bener Sarip, lalai badot eta mah. Tapi nah hati mana asupna nya? Aneh, apan tadi mah eueuh anu kitu. Walon Dani bari melong ka luhur, kitu deui juragan Pardi jeung Neng Epa. Sararea ngarasa aneh ku ayana lalai asup ka jero imah. Sok tewak katujang tong diantep. Tuluy parileuskeun di cenah paeh. Si terus ngaganggu ka ibu hidup. Ceuk juragan Pardi nitah newak lalai kanu jadi anakna. Moal nyamber kitu ama. Timbal Dani rada tuani dititah newak lalai teh. Keprek we atuh ku sapu. Pira ku urang teh kudu eleh ku lalai. Ceuk Pardi bari tanggah ka luhur ngawaskeun lalai anu keur kakalayangan. Oh, nya atuhkeun urang gebug ku sapu. Jung Dani nangtung didik nyokot sapu sadua-dua anu hiji dibikeun ka Sarip. Sok kepung Kang, tong sena leupas. Ceuk Sarip bari ngagebugkeun sapu ka lalai badot anu keur kukurilingan luhureun sirah. Iuk los lalai teu beunang. Terus jongjon ka kalayangan. Kali kitu Sarip jadi gemes. Iuk los menang sababaraha kali mitra, tapi lalai teh lingas unggal digebug teu beunang. Jeung bener atuh Sarip ngagebugna. Nah, da ieu oge bener Kang. Ngan lalaina we atuh lingas patak oge sok kepung atuh kuduaan. Geuning akang mah kalah cicing wae. Tempa Sarip ngareret ka lanceukna anu keur nangtung bari nyeklan sapu. Teuing naon sababna mitra. Hate Dani beut jadi seseblakan ningali lalai teh teu tentrem. Saloba kahariwang kawas aya kila-kila anu teu mata kade. Omong ngadenge sora lalai anu cucuitan mah rek ngagebug teh rada asa-asa. Bulu pundukna kalah pating kuriding. Sok gancang gebug atuh lalai teh jang. Pira aku beut sieun kudu kitu. Tapi lamun sieun mah kadiekeun sapuna urang gebug ku ama. Ceuk juragan Pardi bari teu leupas ningalikeun Sarip anu keur pupek ngagebugan lalai anu teu eureun-eureun hiber ka kalayangan. Ah, teu kedah ama, keun lah sawios ku abdi. Jawab Dani rada erang ngadenge caritaan kitu mah sarta kawanina datang deui. Tapi ari kahariwang mah tetep teu ngurangan. Modar si lalai. Nah, make jeung asup ka imah aing. Dani harita ngabubat babitkeun sapuna. Antukna mah si lalai badot teh dikepuk kuduaan. Sapu menibuk bek pating hariuk tapi matakeran. Si lalai teh teu beunang jongjon bae ku kurilingan restuning lingas pisan. Hiji oge pangebug teh eueuh anu keuna. Samalah kalayang blus si lalai badot teh asup ka kamar Bu Lasmi. Nya puguh bae atuh sararea oge ngarasa kaget ningali kalakuan lalai teh. Kala asup ka kamar. Ayo Kang, urang tewak sugan bae atuh beunang di kamar mah da tempatna leutik moal hese. Ceuk Sarip bari gagancangan buru ka kamar. Hatena jadi keheul sabab asa diulinkeun ku sakadang lalai. Dani nuturkeun di tukang sambalah juragan Pardi oge milu nuturkeun da puguh greget hayang milu ngepung lalai. Anu tiluan geus aya di jero kamar. Gap juragan Pardi kana pangebung kasur terus diceklan. Tutupan bantona bisi ngencar deui Kang. Ceuk Sarip bari tanggah ngawaskeun ka lalai anu keur hiber. Gebrug pantau ditutupkeun. Sabab lalai bisi ngencar deui kaluar. Sarip ngayunkeun sapuna. Hiuk bek. Lalai teh beunang luk murag ka handap.
benang sia ieu nama. Dani sakilat ngayunkeun sapuna rek dipake ngagebug lalai anu geus aya di handap. Hiuk. Ya, ceuk syariat mah si lalai teh geus pasti bakal beunang. Tapi mata kaget. Kalayang si lalai hiber deui terus ngagapruk kana beungeut Dani. Halah. Dani ngoceak. Sapu anu dicekelna leupas sedengkeun si lalai geus ngalayang deui. Aeh nah aya lalai beut kitu-kitu teuing ieu teh. Ceuk juragan Pardi bari melong ka Dani anu keur muringis, tarangna bocok ketihan. Ningali kitu rei juragan Pardi ambek. Hiuk lalai digebuk ku pangebuk kasur. Hiuk los teu beunang. Hiuk los deui teu beunang. Kalayang si lalai hiber deui ngurilingan kamar. Hiuk sarip ngayunkeun deui sapu pilikeun ti jeung bapana. Tapi matak jengkel, si lalai teh keukeuh teu beunang. Kalah matak capek teu puguh. Lalai kurang ajar bangsat sia. Ceuk juragan Pardi bari ngahegak, dadana katarareng hapranju. Sedengkeun Dani cicing bae di sisi bari nyekelan tarang anu bocok digapruk ku lalai. Rek milu ngepung deui teh beut asa jadi seber hatena marmir asa sieun. Aneh lalai naon ieu teh mana kulingas-lingas teuing. Ceuk Sarip bari ngahegak, manona teu leupas mencrong ka lalai. Nya menilingas lalai teh mata keran, buah-buah lalai jurig. Ceuk Dani bari melong ka lalai anu keur hiber. Barang cacap Dani nyarita kitu. Ujug-ujug les lalai teh ngaleungit teu kanyahoan inditna. Habeut leungit. Ceuk Sarip bari rarat-reret neangan lalai anu tadi kakalayangan. Heran nah terus kemana nya? Murag beureun kitu ka handap. Tembal Dani bari tengah-tengo ka handap ka sisi jeung ka gigir. Terus kokotetengan diaprak segala ditinggalian lantaran ngarasa penasaran. Maknya Kang, lamun murag mah meureun katingali ngageplukna. Cing toong ka kolong ranjang atau warag-raga sisi lomari meureun. Ceuk juragan Pardi bari katatang koteteng milu neangan lalai. Itu nate bari jeung sungkap singkap kanu baruni tapi lembeng lalai teh daya laratana. Bet asa aneh. Kawas lain lalai samanea ieu mah. Gelo teh ngagawekeun ka sararea. Kalah capek teu puguh ari lalaina eueuh. Sarip kukulutus terus ngajanteng semu bingung. Red kana jandela sok bisi aya liang anu asup lalai. Tapi sakurilingna oge rapet. Tiang angin oge leutik moal bisa asup lamun seug kaluarna kadinya. Sarip ngarasa heran gap kana batre terus disorotkeun ka kolong ranjang nya susukanan aya di dinya. Anu tiluan terus ngotek tak neangan lalai tapi aneh eta lalai teh weleh teu kapanggih. Eueuh tapak-tapakna acan mitra. Tapi bareng jeung kitu di tengah imah kadenge soraneng Epa ngajerit. Puguh anu tiluan menipating gurubug greuwas terus guragiru keluar ti kamar. Neng Epa ngajerit panuna molotot bari jeung calawak awakna ngeleper. Lantaran dihareupeuna geus ngajanteng tangtungan saurang awewe anu matak pikasieun. Panuna molotot buuk ngariringki alis ngajedik. Pakaian rangsak sihungna oge rangeteng. Dengeuna rarangoas kupuna sareukeut jeung paranjang. Puguh Neng Epa ningali kitu mah meuni soak terus ngarumpuyuk teu inget di bumi alam. Epa, aya naon? Sarip anu pangheulana kaluar gancang muruka dina anu kerjang saya sisi meja. Sorok juragan Pardi jeung Dani ngadeuketan. Kunaon jang adi hidup teh? Tuka atuh ama, rupi nama Epa teh kapiuhan.
Mendesok aya wae ieu teh pugu oge keur kawer mikiran lalai keur si Nyai make jeung teh eling. Ceuk Juragan Pardi katara rada gempeur. Ari Bu Lasmi jongjon bae ngalempreh panona peureum bangun anu teu ngadenge nanaon. Pak, sadar atuh. Kunaon Pak teh? Sarip ngaguyah-guyah awak adina. Pak, eling Nyai. Kunaon atuh ieu teh? Eling. Ceuk Dani tuluy ngarancetan punduk adina sangkan tereh eling. Kulisik Neng Epa usik brai bentak korejat udang red kalanceukna jeung bapana anu keur ngarogrog. Terus gigisik bangun anu hayang sidik anu araya di dinya. Epa, kumaha Epa teh tos emut? Ceuk Sarip tumanya ka adina anu katempo beungeutna meuni pias. Emut abdi makan. Jawab Neng Epa kitu teh bari jeung karat reret kaditu kadieu kawas aya anu keur diteangan. Pang-pang nama sok sieun ningali deui makhluk anu tadi nembongan. Kunaon hidup teh make jeung ngajerit sagala? Nah ningali naon Nyai? Hanya Juragan Pardi beri neuteub ka anakna. Sieun ama abdi teh margi tadi waktos ama nuju di lebet kamar. Aya makhluk anu matak pikasieunun. Socana bolotot siung maranggeteng, kukuna oge meuni paranjang, rambutna ngararewig. Ih pokona mah pikagilaun. Neng Epa nerangkeun kajadian tadi kitu teh bari jeung ngabirigidig. Ulu punduk pating puringkak tangtungan makhluk anu tadi kacipta deui. Ai nah make jeung aya anu kitu nya. Beut asa jadi loba anu matak teu kaharti ieu mah. Tadi aya lalai teu pugu asup ka imah. Ayeuna Epa ningali makhluk anu matak pikasieun cenah. Nah hati mana datangna? Jeung rek naon make jeung ngaganggu ka urang? Ceuk Dani terus ngahuleng mikiran eta pasoalan anu matak pikiraneun. Kang, siga nama makhluk anu nembongan ka Epa teh kawas nama lalai anu tadi. Ari sabab waktu lalai anu tadi keur dikepung ngaleungit, teu lila Epa ngajerit lantaran ningali makhluk anu matak pikasieun. Jadi lamun kitu mah geus jelas. Lalai anu tadi teh geus pasti lalai jurig. Da geuning matak teu kaharti, datang jeung leungitna oge teu kanyahoan. Ceuk Sarip ngomongna bari pepeta sarta boga sangkaan lamun lalai anu tadi teh kaya lian ti makhluk anu nembongan ka Neng Epa. Puguhnya akang oge boga pikiran kadinya Sarip. Samalah akang oge jadi inget deui kana caritaan ibu anu peuting kamari. Apan cenah ningali jurig awewena. Siga nama makhlukna teh nya eta-eta keneh. Tapi anu matak jadi pertanyaan teh naon sababna eta jurig teh make jeung datang ka imah urang. Nah sakedar rek nyingsinan atawa rek naon? Dara rasaan mah teu boga urusan jeung anu kararitu. Tapi lamun di Bandungan mah geus sababaraha kali eta jurig teh nembongan. Timimiti katingali dina kaca teh. Dani harita ngomongna daria bari rutret ka adi-adina. Sedengkeun ari Juragan Pardi mah jem teh bae. Tapi kitu oge bari jeung terus mikiran eta pasoalan. Nya leres Kang kitu. Tapi ari eta tarang akang kunaon geuning supartos anu getihan. Nah tidagor akang teh. Hanya Neng Epa bari neuteub kalanceukna. Lain tidagor Epa puguh oge tadi basarek ngagebug lalai. Teu kanyahoan kalah miheulaan ngagapruk kana beungeut akang. Untung we teu parna. Walon Dani harita bari ngaram patarangna anu katempo rada bocok kawas kakoet. Najan teu parna oge ubaran kaditu jak. Bisi aya jaraman tong diantep. Mangga ama, dalares karaos rada peurih ieu teh. Kumbah heula atuh Kang. Ceuk Sarip bari melong kalanceukna. Nya rek dikumbah heula ieu oge. Jung Dani cengkat maksudna mah rek ngaleos, tapi can oge ngalengkah rieg.
Imah karasa ngarieg 2 kali rerekotan meni ender. Nah aya lini kitu ieu teh. Ceuk Dani ngalengkahna teu kebat gek diuk deui. Juragan Pardi jeung anu sejena silih reret sakabehna ngarasa reuas. Nya lini meureun Kang. Da meni ender geuting imah teh. Jawab Sari pariculang cileung. Bareng jeung kitu Bulasmi anu ti tadi ngalempreh usik terus sumarurung bari nyeklan sirahna. Aduh nyeri. Nyeri. Ceuk Bulasmi gegerungan mata kuatir. Gancang ku Juragan Pardi di deuketan. Aya naon Bu? Naon Bu anu nyeri teh? Aduh, tulungan ama. Sirah ibu nyeri asa belah. Aduh. Jawab Bulasmi terus nyeklan sirahna anu karasa nyeri kacida. Ningali kitu gap ku Juragan Pardi dirampa. Terus diurutan lalaunan, tapi sanajan kitu oge teu matak jadi ubar ka nyeri. Keukeuh tengurangan nyapugu atuh sararea karasa bingung, hayang nulungan tapi teu bisa. Dari dibere ubar ti tadi oge enggeus. Dari dibere ubar mah ti tadi oge enggeus. Kiraku ari kudu hayoh mah kalah bisi matak bahaya. Cerog Neng Epa ngadeuketan ka indungna nya terus dipencetan susuganan aya karasana. Dina kayaan kitu geblik di pipir imah kadenge aya sora anu leumpang meni jelas pisan. Tapi kawas anu bulak-balik di dinya keneh. Kadenge kitu nya puguh sararea colohok bengong, karasa sieun jeung keung. Neng Epa katarapias awakna katempo meni ngaleper. Ulu punduk karasa pating puriding. Kayaan di jero imah estuning beut asa jadi geueuman. Kang, saha anu di luarnya? Neng Epa ngaharewos kalanceukna ngomongna alon pisan ampir teu kadenge. Nyanuka tuh Epa. Nah saha anu di luar teh? Piraku aya kieu aya jelema leuleumpangan di pipir. Tembal Sarip. Sanajan sieun oge masih kene bisa nembalan kalayan tatag. Jep sora anu leumpang teh jempling, tapi teu sakumalila cikikik kadenge aya sora awewe. Kadenge aya sora awewe seuri, sorana semu ngirung mata kukurayeun. Ngadenge kitu rei atuh bulu punduk carengkat pating puriding. Sakujur awak pating sariak paranas tiris. Juragan Pardi katara sepa, Dani ngadeg-deg, Sarip calawak. Ari Neng Epa nyusup ka indungna bari nutupan ceuli teu kuat ngadenge kana eta sora. Saha eta anu seuri? Nah jelema tawa lain. Ceuk Dani bari ngadeg-deg. Ari Sarip teu nembalan da puguh sieun samalah bapana oge ngahep-hep teu bisa cacarita. Bareng jeung kitu cikikik anu seuri teh kadenge deui. Sorana sabeuki deukeut kawas anu nyeungseurikeun kanu araya di Nah, ieu teh beut asa jadi loba dedengean anu kitu. Ceuk Juragan Pardi bari rutret ka anak-anakna. Sejantung ratu teu puguh rasa. Singkahkeun atuh Ama. Tong cenah ka dieu sieun abdi mah. Ceuk Sari bari ngadeg-deg terus tiupna ngeser ngadeuketan. Ngadeuketan lanceukna. Kudu kumaha nyingkahkeun atuh? Da Ama oge teu nyaho carana. Jawab Pardi bingung dititah kitu teh da puguh teu nyaho carana. Naha kudu kumaha ari nyingkahkeun anu kararitu. Kaayaan harita beuki peuting, mitra. Samalah geus nincak kana jam 12. Di luareun imah kadenge sora angin meninggal guruh estuning matak sieun jeung keung. Dina kaayaan anu sakitu matak sieun teh teu puguh ujug-ujug reket panto kamar Bulasmi muka lalaunan. Gebeg atuh sararea reuas.
red kana lebah panto kamar barang breh didinya geus aya tangtungan hiji makhluk anu dedegana sarua jeung anu dicaritakeun ku Neng Epa tadi. Jurig Dani harita ngaguak gabru ngarontok ka Sarip terus duanana paungku-ungku silih suluduk bakat kusieun. Sedengkeun juragan Pardi harita meuni calawak beungeut tias awak ngadegdeg Neng Epa anu tadi geus sieun sarta nyusup ka indungna. Barang ngadenge kitu mah beuki nyempot bae. Ari Bulasmi anu keur ngarasakeun kanyeri beureum meniti kekereket berinangkeup Neng Epa. Saumur hirup kakara harita ngarasa kasiksa ku kanyeri jeung kasiksa ku rasa kasieun. Ceuk eta makhluk nyikikik deui seuri ningali kitu teh bangun anu bunga mitra. Tapi teu lila les ngaleungi teu kadenge deui sorana. Jeuk kaayaan teh simpe di jero imah beut asa di astana keueung jeung keuman rehe combrek eueuh pikabetaheun. Nya sanggeus aya kana sawatara waktu Pardi mimiti sadar kana kaayaan. Aduh, nah ieu teh beut asa kabina-bina teuing. Dasar jurig. Ceuk juragan Pardi harita beri melong ka lawang panto kamar. Tapi ayeuna mah teu aya nanaon. Makhluk anu tadi kawasna mah geus indit. Jang Dani, Sarip geura cengkat si jurig teh geus eueuh. Nah hareus ama. Jawab Dani ngomong kituna teh bari angger nyempot nyumputkeun beungeut. Nya geus eueuh sigana geus nyingkah tah si setan teh. Ya geus ngadenge kitu mah Dani jeung Sarip lalaunan cengkat. Terus ngareret ka pelebah lawang kamar. Tetela bener jurig anu tadi teh geus eueuh. Nya satuluyna dariuk nyang saya dina kursi bangun anu lungse. Ate masih keneh gegebegan acan bisa tentrem. Da puguh tangtungan jurig awewe anu tadi nembongan pangaruhna gede pisan. Estuning matak sawan kolot sarta matak soak budak. Kunian Neng Epa cengkat gek tiuk terus istighfar ngusap beungeut. Ari Bulasmi brai beunta panona kucap piceuk neuteub lalangit dan dadana katara renghap ranju. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula nya. Atur nuhun kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.